Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cuma daramang dulur. Alhamdulillah. Jumat barokahnya. Mudah-mudahan orang sadayana dina enjing ieu aya dina penantoyan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, jag-jag waringkas, rezeki ngalir. Rokna. Ngopi heula biasa lur. Enjing-enjing ngopi heula. Jalitri kaki sandong es campur make sakoteng ujang suhendi kuntuna emang ompong sok sidik-sidik mah anggar wae ganteng. Lur ieu mah cek urang saungnya zaman kiwari musibah wabah penyakit di mana-mana khususnya ayeuna keur melanda dunia. Umumna melanda dunia khususnya bangsa Indonesia. Ayeuna teh keur wabah penyakit corona. Virus corona. Lain kok korobet kana jero calana lain. Ieu mah corona teuing lah teh nyaho. Teuing urang saung teh nyaho. Kumaha rupana virus corona. Disebut eueuh da aya disebut aya kita tingali yang jelas mah korban ayeuna nepi ka poe ieu teh terus masih kena aya berjatuhan akibat virus corona covid bukan cangkeng nyebut covid jadi kopi sing hati-hati ieu eta urang bisa ngajalankan tindakan kesehatan masalah kebersihan anak disarankan ke pemerintah masalah tim MT kurang dijalankan keur ngajaga kesehatan anu muka dua anak ieu keur indung jeung bapakna barudak di imah sabab sakola ayeuna teh henteu diribukeun cara-carana naon belajar teh khususnya masalah online teh ini HP teh kuring ya mah umat awasi eta barudak naon sababna desa lamun budakna anu ngarti budakna anu bener budakna anu pinter moal nyalahgunakeun masalah eta kan budak ayeuna lur budak karek berejer geus nyawa HP geus main game main segala rupa main pace bohong main Google main YouTube geus sajabina da kami fasilitas aya di jero HP. Lamun urang kurang bisa ngamanfaatkeun kecelakaan lu urusan jeung medsos mah. Ayeuna sistem belajar melalui handphone melalui HP eta. Online teh singkade waspada keur ingin bapana keur ngabina ngabimbing menjadi anak. Sampai kekayaan virus corona ieu budak diajar ka sekolah di imah main game ngadluh we main game lebih ke jam 10 puting jam 11 puting ubah waktu kararugi rek iraha budak diajar omat bu bapak ulah jadi kebanggaan anak ibu murang kali bapak anak bapak pinter Facebook pinter Google YouTube jeung lajeng sajabina ulah jadi kebanggaan namun teu bisa ngitung-ngitung acan namun teu bisa macam-macam acan tanggung jawab nu bapana tong nyalahkeun teuing kana HP da HP ge lamun dipake bener mah pasti manfaatna aya asal urang bisa ngagunakeun ku zaman ayeuna tinggal udah umur 1 tahun 2 tahun geus nyekel HP Android geus main game pinter kuring model kieu ieu wah karek tahun-tahun ayeuna ngomong HP sama leutik jadul itu baheula itu bisa tapi alhamdulillah maca jeung nulis mah ngitung mah budak ayeuna mah zaman kos disingkane tinggal waspada indung bapakna tanggung jawab penuh ayeuna keur ngabimbing budak sebab ayeuna proses belajar mengajar jadi
Paling nomor ada HP digunakan pakai belajar. Pas itu saya di dinya kumaha pakai main game. Nyata fakta lur. Loba kejadian alatan menggunakan ting HP secara benar. Loba kejadian anu fatal, anu negatif. Cek urang saung gini, cek urang saung. Enggak ada cek batin mah cek urang saung. HP. Ada harga nu sabenerna mah HP teh naon? Handphone. Ada handphone tangan, telepon, telepon leungeun gitu. HP. Sok dipresetkeun kurang HP asat penipu. Tipu daya segala rupa aya dina HP. Amun urang salah ngagunakeunana. Tapi lamun urang pinter mah ngagunakeunana pas diteh nunjuk HP itu positif. Dipermudah segala naon gitu HP teh. Tapi lamun bener urang ngagunakeunana